Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ajeng Resti Pertiwi. Di dieu abdi bade nyaritakeun cerpen nu abdi buat. Judulna Indit ka Taman Mini. Hiji poe pas libur sakola di tahun 2023 abdi indit ka Jakarta. Abdi indit sareng mama abdi naik bus. Pas nepi ka Jakarta abdi sareng mama diajak ka Taman Mini. Indit we abdi mama abdi sareng saudara abdi ka Taman Mini. Satibana di Taman Mini, abdi jeung nu lain langsung neangan halte pemberhentian bus nu ngulilingan sakabeh area Taman Mini. Pas nepi halteuna teh eta ngantri heula jeung kaburu-buru naik busna soalna geus gratis. Pas naik bus eta abdi nempo aya sagala macem museum, pemandangan, aya oge akuarium, keong mas, Pulau Seribu, Istana Boneka jeung nu reana. Saenggeus rutena beres, abdi jeung nu lain diturunkeunna deket masjid. Pas pisan azan zuhur teh abdi sareng nu lain ka masjid heula salat zuhur. Saenggeus salat saudara abdi nawaran naik kareta gantung, tapi kareta gantung eta jauh ti masjid. Tu sabab pertama kali abdi ka Taman Mini, abdi sareng nu lain ngabelaan lempang rada jauh ka halteuna sareng teu mayar 65.000. Abdi sareng mama hungkul naik teh saenggeus naik kareta gantung eta abdi sareng nu lain geus carape pisan. Jadi we langsung parulang. Pangkeun nami abdi Amelia Agustina ti kelas 11 perhotelan 3. Abdi bade nyaritakeun pengalaman pribadi abdi. Liburan ka Bumi Nene di Purwakarta. Nuju Amel alit, Amel diajak ku ayah sareng mama liburan ka Bumi Nene di Purwakarta. Perjalanan ti Bumi Amel ka Bumina Nene lumayan tebih, ngabutuhkeun 2 jam perjalanan ka dituna ngangge motor. Nuju waktos eta Amel teh bunga pisan diajak jalan-jalan ku ayah sareng mama. Di perjalanan Amel ningal pemandangan di sisi jalan. Basa eta Amel ningal jembatan kareta di luhur sareng ngalewatan kebon teh. Sadugina di Bendungan Cirata Amel ayah sareng mama liren heula turun tina motor di sisi jalan cakap Bendungan Cirata. Seueur nu icalan sate maranggi kalerasan basa eta teh Amel ayah sareng mama tos lapar janten meser heula sate maranggi dituang di tempat di lesehan. Santos tuang maranggi teu hilap nyuhunkeun dibungkus saporsi kanggo dipasihkeun ka nene. Saentos meser sate perjalanan dilanjut deui di Bendungan Cirata kantun setengah jam perjalanan deui ka Bumi Nene. Masya Allah pemandanganna di sepanjang jalan Cirata meuni sae pisan. Teu hilap oge popotoan heula sareng ayah sareng mama kanggo kenang-kenangan. Alhamdulillah santos perjalanan nu tebih sareng matak capek akhirna dugi oge ka Bumi Nene. Waktos eta nene meuni bunga ningali Amel amang ka bumina. Teu hilap Amel teh masihkeun sate maranggi nu tadi dipeseun di Bendungan Cirata. Nene meuni atuheun sabari nyuhunkeun ka Amel pengalaman liburan ka Bumi Nene moal sampai ku Amel dihilapkeun. Sakitu carita ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Anggun Jayadi Putri. Di dia abdi bade nyarita tentang ngadamel jali sareng babaturan. Harita abdi sareng babaturan dititah ngadamel kue pikeun ngalai prosedur. Abdi ngusulkeun ngadamel jali. Babaturan satuju. Salian gampil, bahan-bahan jali teu awis hargana. Cukuplah pikeun budak sakola. Kuring sakalian ngadamel jali di bumi abdi. Atas saluruhna tos abdi kempengkeun. Abdi jeung ngaran nu nyaker bahan-bahanna. Babaturan abdi nungguan di bumi abdi bari ulin. Babaturan abdi ameng sareng keponakan abdi main momobilan, main Lego jeung sajabana. Abdi dongkap, tara membawa bahan. Langsung we ngadamel jalina, cek babaturan. Dijieun eta jali ku kuring sakalian. Ku abdi kuring sakalian mere nyaho sakalian nunggu ngagolak. Babaturan abdi ngabaso di harapan bumi abdi. Saenggeusna kuring sakalian matoan jali nu geus jadi sareng bahan-bahanna. Jali bade nyaritakeun cerita liburan pas kebetik. Abdi diajak bapak liburan ka Bumi. Dina hiji tempat aya di soreang salami di luar. Salarasna pas eta abdi teh lagi terpanjang ka Bumi ini. Mangkat kesempatan pas 21 minggu sabab libur Idul Fitri. Abdi ngiri silaturahmi. Kabus setengah 8 itu, abdi mio sareng bapak naik motor. Antos nempuh jarak perjalanan lumayan jauh. Akhirnya abdi sareng bapak dugi ka Imah ini.
Pas abdi garek datang abdi langsung salibkan ini jeung lainnya. Pas eta salib kahaburan abdi ka bawah. Bapak jeung mulai mah ngaran ketujuan. Enjingna abdi ngajak kunini titah ngiring ka sawah. Ningali panen pare. Sawah di tepi sareng lumina. Sababaraha menit abdi tos dugi ka sawah hiji. Seuneur jalmi anu kanggo manen pare. Aya nu karekeun nemu pare, aya nu karek nyebutan tangkal pare di sawah. Dengan kaduana abdi diajak amang beurelingan kampung eta. Amang carita pas keleutikna sajadalan. Amang ngajak ka curug anu teu jauh ti dinya. Amang ngajak ka curug teh rek nembokeun pemandangan anu enak pisan. Kelila abdi jeung amang nepi. Pas mimiti datang abdi langsung nyaksian keindahan curug eta. Sanggeus balik ti curug, bapak langsung ngajak teuing. Kesana abdi teras hayang aya di imah. Dua poe abdi aya di imah ini merupakan pengalaman menyenangkan kata pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penangkeun abdi aturan desa Kenteng. Jadi abdi bade nyaritakeun carita nu adikeun. Judulna Sora Ketok Kana Tembok. Salila puasa tahun kamari kejadian ieu lumangsung sababaraha kali. Sabab kuring sare telat sarta mainkeun handphone sakupeting. Sabenerna nalika kejadian ieu kuring ngahatikeun jeung beberapa. Tapi saenggeus diulang deui jeung deui, kuring sok ngadangukeun jeung pikiran kuring membara. Tah harita teh kajanten di bulan puasa. Kumargi abdi resep begadang main HP teras dugi ka tahun hiji atanapi malah jam 3. Waktu sahur. Kahiji nalika kejadian aya suara suku ngagasuh. Jadi kuring nyangka disangkain. Jadi we teu dikalina. Kejadian kedua nyaeta 2 poe sakalana. Padege aya suara kawas kampak digedor kana tembok luar kamar tapi tetep dipelere. Kejadian anu katilu nyaeta sababaraha poe ti harita kuring ngadege aya nu ngetrok pantol di imah kuring anu kosong sabab geus nyala bogana ninggalkeun. Akhirna tina kejadian anu terakhir kuring mutuskeun pikeun langsung bobo sareng ngadoa yen teu aya nanaon. Teu sangka saenggeus eta sagelarna geus rengse. Tapi sababaraha poe sageusna aya suara sejen kaos ngetrok kana tembok jeung suara suku nu kadorong sababaraha. Kejadian ieu unggal kuring begadang jeung pulang sare. Sigana kejadian ieu mangrupa pangringatan sampeun kuring ngancang sare jeung ulah anu peuting. Sabenerna mah teu pati sieun, kan panasaran naon nu aya di luar. Hayang nempo, tapi sieun lain juri sabab manusia leuwih kasieun. Sakitu we ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Dara Pujaidya di kelas 11 PH3. Isuk dinten kalintang abdi atos hudang kanggo siap-siap wangsul ka kampung halaman indung abdi di Tasikmalaya. Wanci eta rasana kalintang keneh tundung kalintang sarta hoyong balik sare di kasur. Nanging abdi oge siap kanggo miyos ka kampung halaman indung abdi. Wanci di perjalanan abdi rumaos sapertos anyar mimiti miyos ka ditu. Padahal atas cekap sering abdi miyos ka kampung halaman sumawonten tiasa diitu hiji dugi 2 warsih kalintang miyos ka ditu. Di perjalanan menuju kampung halaman, abdi rumaos hoyong kalintang geragiru dugi sarta istirahat margi atos cekap lami abdi diuk di jok motor kalawan lalampahan anu cekap tebih ka ditu. Sanggeus sababaraha tabung kalawan lalampahan anu cekap matak cape akhirna abdi oge anjok di kampung halaman indung abdi. Benerna bumi mini abdi anu aya di desa anu tebih ti karamean sanggeus di ditu abdi oge istirahat di kamar mini margi rumaos tunduh sarta hoyong sare kanggo sakedap wae. Teu karasaeun tetela abdi sare kalawan pules pisan sarta kasarean dugi enjing poena. Samentara eta indung bapa sarta kulawargi ageng di bumi mini anu tos ngariung ngajak abdi kanggo geragiru nedah sarta siap-siap margi sanggem abdi bade miyos ka basisir anu lumayan caket di bumi mini. Wanci atau siap-siap miyos nuju basisir abdi rumaos sapertos mendak lingkungan anyar anu seger pisan sarta asri. Margi dikulilingan keneh tatangkalan anu hejo. Sanggeus sababaraha tabuh akhirna dugi di pesisir tujuan abdi sarta kulawargi oge bersantai sarta ulin keusik digigir basisir ditu. Sakitu wae carita pengalaman ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan tahun baru sekarang sapopoe. Liburan tahun baru kamari abdi sareng keluarga kan kadulur. Abdi sadaya angkat sadentes atas ngambil rapot.
Cimahi teh seueur akan di tempat lainnya Kabupaten Bibi di Logoom sareng Kabupaten Lawang nyaeta di daerah Cibaba. Dinten tanggal 8 antara pisalapang wengi acara dikawitan belum sare sareng belum ketan dicocok sama loncong. Kembang api sareng pementasan tos kawitan rame tinggal rawai di langit dan pisan ketinggalan. Puncakna tahun 12 pas kembang api di ditu jadi heureung nyaman langit di kota Cimahi. Pada tepang subuh abdi sadaya angkat ke bumi Mamang nyaeta bade ngaliwat di berang anu caket sawah pemandanganna raos tiis ceuli erang kanon tea. Tamu hiji berang dikawitan ngaliwat sareng dengan asin, sambal, tempe, tahu, daging sareng anu lainna. Pada asar abdi sareng keluarga pulang ka bumi. Di poe isukna, kuring pipituna ngalakukan kegiatan di imah jeung sabeuleureuh imah kuring jeung babaturan. Katerasna abdi mantuan indung kuring di imah unggal isuk saatos tujuan pulang abdi mantuan mamah nyira pepelakan jeung sasapu buruan. Di poe isukna abdi ngeuseup sareng rerencangan talila rerencangan nyamper ka bumi. Anjo kawalungan langsung neangan tempat anu pikeun ngala lauk gede. 15 menit abdi ninggal kena aya lauk ngadahan umpan kuring abdi tarik menang lauk setengah kilo. Atas eta abdi pulang sareng rerencangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Devina Dila Fitria. Abdi di dieu bade ngacaritakeun cerpen abdi nu judulna Kalengitan Barang. Tahun kamari abdi pernah kalengitan barang samacam baju. Abdi teh duka nenden di mana sainget mah tos dicuci tapi tetep teu aya di mesin cuci. Abdi teh tos ngomong ka mamah mun baju abdi teh leungit teuing buka ka mana. Ku mamah oge dibantu di tangan tapi tetep teu aya. Abdi teh curi soalna baju nu leungit bade dipake keur indit. Ceuk mah teh pake baju nu lain tapi da ieu teh baju semacam seragam di organisasi alumni sampai abdi. Terus emang diwajibkeunna make baju eta. Abdi teh terus berusaha yang baju eta sebelum terlambat sabari ceurik. Babaturan abdi ge tos tiba di bumi abdi soalna dek babarengan. Abdi teh tos mikir moal make baju organisasi soalna karunya babaturan abdi teh tos aya di bumi abdi. Abdi teh indit teu make baju organisasi jeung langsung indit ka SMP abdi keur ngajar. Untungna aya loba babaturan abdi nu teu make baju alumni. Di sekolah abdi ngajar biasa jeung ulin babarengan. Kusabab pas rek indit abdi teh yang baju, tapi abdi teh yang baju tapi bajuna teh teu aya, jadi di pikiran wae di sekolah teh. Terus abdi teh poho teh yang di lemari nu hiji deui. Terus mikir, oh pasti aya di dinya. Terus yakin wae pasti aya di dinya. Jadi di sekolah teh tenang-tenang wae. Setelah beberapa jam di sekolah, abdi langsung balik ke bumi, istirahat terus teh yang baju eta. Pece bener aya di lemari nu hiji deui. Abdi teh langsung mikir kieu, tong ceurik jeung panik mun keur neangan sesuatu teh lalaunan pastina bakal kapanggih. Sakitu wae cerpen ti abdi. Abdi di kelas 11 PHB. Abdi bade ngacaritakeun, abdi bade ngabacakeun carpon damelan abdi sorangan. Nu judulna nyaeta tugas di sekolah ngadamel kadaharan. Bahasa kelas 2 SMP atau napi MTS, abdi sareng rencangan kedah ngadamel kadaharan. Nu abdi jieun nyaeta kue. Kusabab ngadamel kue teh gampil, sareng bahan-bahan oge gampil dipilarian. Sareng hargana oge teh terlalu mahal. Pas poe saacan pengumpulan tugasna, abdi sareng rencangan karumpul teh jaim. Sabab cepat atau napi dekat jeung sekolah. Upami antosna atau disiapkeun samemena sareng parabotan jeung jang masak atau ngadamelna. Pengantosan lami abdi Ridwan Arkan indit ka pasar. Jang meser bahan-bahanna. Anu pasarna teh teu di bumi jaim. Sedangkan Fadil sareng Jaim ngantosan di bumi sabari nyiapkeun alat-alatna. Selami abdi Ridwan sareng Arkan uih di pasar. Saur Jaim, hayu buru urang geura langsung bae ngadamel kuehna bisi kaburu maghrib. Jaim langsung nyarios kitu kue bolu teh dipidamel sasarengan. Sareng teh hilap oge ku ibuna Jaim anu ngabantosan terus masihan cara-carana. Singkat cerita, bolu teh nuju di open. Sambil ngabantosan, abdi sareng rencangan teh ngobrol heula di payun bumi Jaim. Terila kadangu sorat ibu Jaim. Tuh gerak angkat boluna bisi kaburu tutung saur ibu Jaim.
Abdi jaim sareng rencangan lumpat ka open bari ningalian kue. Meni saya pisan bentuk sareng warna boluna teh abdi sareng jaim sareng rencangan lainnya teh nyobian paicip-icip sakadi. Wah meni ngeunahnya rasana teh harus gitu si kue teh ditutupan ku icing sabab isukna kue bolu eta teh kudu kedah dikumpulkeun. Kelompok abdi teh mani bunga pisan kusabab ku ngeunah jeung wangina kuena. Waalaikumsalam warahmatullahi Abdi Bandung Cahya di 11 Bahatilu. Iya Abdi bare nyaritakeun cerita pondok nyen dog dulu. Dinten Minggu kemari Abdi sareng rencangan ngadamel dog dulu Abdi sareng Asep sesarangan minangkan hiji kelompok. Tugas ieu ka itu gampil kusabab bahan-bahan oge kawilang babari di pilarian. Sareng hargana teu atuh. Abdi jeung Asep sareng Ahmad sesarangan angkat ka bumi Asep dinten Minggu sare kanggo ngadamel dog dulu artos sadayana parantos disiapkeun alat-alatna teu fungsi lila Ahmad jeung Asep torojo uih ti warung sanggeus rengse kabeh dog gulungna mun geus kakumpul difotokeun jadi foto bukti ka guruna di piwarang ludas asal dog gulung lain jadi pertimbangan nu dinilai guru kusabab geus diwanti-wanti penilaian dihitung dina kerjasama jeung hasil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Dimas Betafan, Abi bade nyaritakeun pengalaman Abi sate di liburan. Masa eta Abi sareng rencangan nuju ulin di warung. Dirinya arurna teh heureuy terus ketika aya nu nyeletuk ngomong ke pantai yuk pakai pelabuhan dulu. Abi sareng mulai teh rada luas. Soalnya jalan ke pantai kan. Tapi dipikir-pikirnya oke sekalian menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satus kitu isukana Abi sareng rencana ngabahas bade kirana pantai teh. Jeung geus make naon kadituna tukung silila urang bahas. Urang sepakat ka pantaina akhir bulan ke motor sekalian sanurian. Isukna Abi ngarencana bade ngumpul jeung duit ame engke terkenal loba teuing mereka kasih mamahna. Jeung abi ge bingung ngomong kasih mamahna kumaha, minta izinna kumaha. Satos acisna kakumpul sadayana, abi tinggal minta izin kasih mama. Kan abi apal pasti uraheun. Nah, abi jadina minta izinna bareng jadi baturan ame bayeun. Nah, guys gitu, abi ingin jam 2 subuh. Sanggeus jam 3 subuh ame di jalanan. Pas di jalan badak tuh bisa ada ngomong saking eksepna ngomong pas nepi di ditu jam 5.30 kemana-mana habis pisan. Habis sareng rencangan teu bisa diuji. Saking teu cerita Ini hiji poe di grup eskul Abdi, grup modeling, Bu Mega selaku pembimbing eskul model ngirimin ka eta grup. Terus pas bahasa Abdi buka ternyata eta link keur anu bade ngiringan jadi mojang jajaka atau seleksi mojang jajaka Kota Cimahi. Abdi didinya hoyong ngiringan kusabab tertarik kana eta kegiatan. Tapi didinya Abdi teu acan daftar jeung teu acan nyiapkeun keputusan bade ngiringan atau moal. Sabab Abdi ragu keneh harita teh. Tapi Abdi mikiran eta. Abdi mikir lamun Abdi daftar bae teh nya. Abdi minta pendapat babaturan jeung Mama Abdi. Pas ngomong ka babaturan, ternyata anjeunna ge sarua bade ngiringan. Nah, Abdi naros heula pendapat Mama Abdi. Parantos Abdi naros cek membuka kasawios ngiringan we cenah damun teu katarima oge jadi pengalaman we. Akhirna Abdi ngiringan eta pamilihan mojang jajaka, sabab loba oge rancangan anu bade ngiringan. Abdi jadi aya batur, jadi Abdi nyari keputusan lamun bade ngiringan ieu seleksi. Satos eta Abdi nyarios ka Bu Intan salaku guru BK di dieu. Lamun Abdi bade ngiringan ieu seleksi terus Bu Intan ngomong cobian we da insyaallah bisa. Mun teu bisa oge da teu naon jadikan pengalaman. Dirinya Abdi ge mikir berhasil atau henteu teu kunaon kusabab nu penting pengalaman jeung wani nyobian hal baru. Satos eta ternyata loba anu ngiringan sekitar 20 jalmi di SMKN Tilu Cimahi. Anu ngiringan ieu seleksi mojang jajaka teh nyaeta duta nu aya di bidang pariwisata jeung budaya. Jadi mun urang kapilih jadi mojang jajaka eta, urang kudu bisa ngenalkeun budaya jeung pariwisata nu aya di Kota Cimahi. Pas tanggal 3 hiji, Abdi angkat ka Pemkot keur technical meeting. Didinya Abdi papanggih jeung rencangan Abdi.
Terus arurang naik ke lantai 4 bebarengan saatas eta geuning loba anu ngiringan teh cenah aya 110 jalmi. Terus peserta mulaina atas kuliah jeung tos gawe. Logana jadi nu SMK teh arurang hungkul aya nu SMK oge nu saukur sababaraha jelema. Terus abdi bari sabab bari diukur tinggi jeung berat badan. Saat eta arurang dititah asup. Didinya abdi jeung rerencangan abdi ngadangukeun arahan keur interview isuk. Terus didinya arurang teh perkenalan saurang-saurang saatos eta urang eueuh ka bumi pas jam 2. Isukna make baju batik berangkatnya jam 7:30 baliknya maghrib. Sabab poe eta teh jadi hari di mana orang teh dititah interview jeung penentuan 12 pasang finalis. Pas bade interview, abdi diboga pisan sabab ieu kali pertama abdi interview. Pas keluar ti ruang interview teh asa lega long tapi sieun oge tapi teu naon sahantena urang tos nebian. Pas pangumuman saha-saha wae anu jadi finalis ternyata teh aya anu kapilih ti sakola urang. Meureun da sainganna oge tos karulia jeung tos gawe. Tapi di dinya teh urang jadi papanggih rerencangan anyar jeung jadi lumayan keur nambah relasi mah. Tah satos ngadenge pengumuman ternyata teh aya nu kapilih ti sakola urang jadi satos eta arurang eueuh ka bumi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Makaela Rina Putri. Abdi di dia bare nyaritakeun pengalaman abdi abdi sareng babaturan. Dua minggu katulang dina hari Sabtu abdi jeung babaturan abdi. Babaturan abdi nyaeta Anggun, Tasya sareng Aga. Abdi rek jogging di lapangan berikut. Abdi angkat ti bumi tabur tilu sonten sareng abdi. Sabtu di lapangan berikut. Abdi numpang galana nepi ka dino. Tuluy ajeng datang kana motor. Keras we gantosan babaturan mulai. Maranehna datang. Tuluy abdi gura-guri ngurilingan lapang binggir 10 kali. Jadinya loba jogging oge aya we bala motor. Saben jogging abdi jeung babaturan main badminton. Abdi sareng Anggun, Tuluy, Tasya jeung Ajeng. Abdi main badminton keur senang-senang. Teu aya kompetisi nanaon. Sanggeus capek main badminton. Abdi sareng babaturan saling nyamin jeung foto bari ningali saja. Abdi jeung babaturan mutuskeun bade sabab geus sampe padon poe Abdi bade nyaritakeun tentang pengalaman abdi tanding di Pusdikpol. Dina poe Minggu abdi sareng rerencangan Bapak di Pusdikpol. Dina poe Minggu eta abdi lumayan semangat kusabab aya acara ieu. Sabanarna abdi masih bingung sabab abdi tos jarang main bola di lapangan gede. Pas abdi tos dugi di lapangan abdi lumayan ragu sabab abdi tos lami di lapangan gede tuh main. Abdi ditinggal permainan tim lawan sabab abdi hoyong ninggal tim lawan. Santas tim lawan main giliran tim abdi main perlawanan tim musuh. Tim musuh lumayan kewalahan sabab tim abdi main taktik. Sajalana pertandingan tim abdi acan bisa ngasupkeun ka gawang lawan. Sabab di babak pertama seri pertandingan dihareukeun kanggo nungguan ke babak kedua. Dilanjut babak kedua tim abdi ngganti pemain sabab aya anu kacapean. Dina pergantian pemain eta tim abdi ngaron kabobolan ku tim lawan. Pemain tim lawan ngarayakeun golna. Akhirna tim abdi kudu ngakukeun keunggulan tim lawan. Terus dina pertandingan selesai tim abdi kudu ngakukeun keunggulan tim lawan. Abdi di pada nyaritakeun sakuan ku abdi nama. Anu kedua panitia lobat kedua sudah besar. Kira-kira sebelum 17 Agustus abdi ngiringan bapak RW yang menentukeun saha wae anu jadi panitia sareng lomba-lomba wae bakal diajakeun kanggo 17-an. Abdi kapilih jadi salah sahiji panitia nu bakal neruskeun lomba-lomba 17 Agustusan. Total sadaya panitia aya 10 jalmi. Di hamil tulisan perlombaan, abdi sareng panitia nu lain balanja kanggo perlombaan sareng kanggo door prize. Di hamil hijina perlombaan abdi sareng panitia nu lain ngadekor motor bari didekor jadi keranda berjalan nyaeta kanggo ereking. Tapi langsung beres ngan setengah jadi lah karena bahan-bahanna teu aya sadayana. Pas lihat perlombaan dilaksanakan dengan baik. Nah, ada hiji masalah nyaeta kendaraan kanggo karnavalan teu acan beres. Dina bisa panitia lain ada bingung
soalnya kendaraan can beres tur bawa bahan acan dibeli kan ada kekompakan orang jadi orang bisa ngabariskan data peranda kanggo karnavalan di jam 3 sore mungkin segitu tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangkeun nami abdi Mutia di asrama bayi abdi di kelas 11 PH di dia abdi bade nyaritakeun liburan pas sore sakola kamari abdi sareng keluargi angkat liburan ka pantai Karangpapak nu aya di Pamonpok Jawa Barat. Saking artona abdi geus mimiti nyiapkeun segala rupi persiapan ti wengi keneh sabatas acu kamera keamanan sareng nu lainna. Abdi sakeluargi angkat mobil di Bandung kirang langkung Rabu 5 subuh sapados ke kamacetan sareng dina teu anu dituju. Saatos sababaraha jam abdi dugi oge ka pantai Karangpapak kabu siji sonten. Abdi sareng keluargi istirahat heula di bumi nenek. Teras abdi diwarang ku bapa ibak sareng salat. Saatos abdi ibak sareng salat abdi istirahat heula. Teras abdi digugahkeun ku sabab diwarang enam. Saatos enam abdi ngumbah piring jeung buru-buru siap-siap kanggo indit ka pantai jeung ningali sunset. Isukna abdi sareng keluarga langsung bade indit ka pantai. Kelas abdi nampak sama di basisir pantai. Dilajengkeun sareng acara papahera. Beres hariseu papahera, eta teh abdi langsung bade emak pantai Karangpapak. Abdi nyobian ngadamel istana ti pasir. Dugi teu karasa panon poe tos mulai turun abdi calik sakedap bari ningali kaendahan pantai di berangan sareng tuang babarengan deui. Sawaktos tuang babarengan teh teu lila misalkan abdi sakeluarga mulih deui ka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempakeun abdi Nabila Salviani di dieu abdi bade nyaritakeun carpon anu judulna Petualangan ka Curug Panganten. Hiji poe dina tahun 2021 tepatna dina poe Sabtu tanggal 23 Oktober abdi sareng rerencangan ngarencanakeun pikeun ulin. Rerencangan abdi namina Ica, Maya, Dea, Fitri sareng Meita. Indep urang indit tanpa dibarengan ku kolot. Salah sahiji rerencangan abdi boga ide pikeun ulin ka tempat wisata curug nyaeta Curug Panganten. Tapi harita arurang teu boga kendaraan sareng mutuskeun pikeun milih lempang. Arurang sayana satuju kanggo angkat ka ditu tanpa mikir panjang. Waktu keur lempang abdi karasa capek pisan sabab jalanna jauh. Ditambah deui jalanan nanjak, sanajan kitu abdi tetep bunga sabab tiasa nyiepkeun waktu babarengan sareng rerencangan. Panon poe panas tungtungna arurang nepi ka Curug Panganten. Waktu abdi ningali di sisi babatuan aya loba runtah anu rada ngaganggu kaendahan alam. Di ditu arurang menikmati segenna cai curug anu tiis sareng sejuk. Kacida bagjana hate ieu, ujuk-ujuk datang pasangan salaki jeung pamajikan. Tanpa ragu arurang minta bantuan ka aranjeunna pikeun moto. Aranjeunna ramah pisan, komo eta ibu-ibu daek dipoto sareng arurang. Waktu sore arurang mutuskeun pikeun balik. Arurang ngaliwat jalan anu sabenerna teu meunang dipake sabab bahaya. Jalan anu sisi katuhun nyaeta solokan, sareng sisi kencana nyaeta jurang. Waktu lempang arurang tetep fokus jeung henteu loba omong. Rerencangan abdi anu aya di barisan tukang namina Meita, anjeunna ujug-ujug kesurupan bari ceurik. Arurang sadayana roas sareng hariwang. Teu nyaho nanaon anu lumangsung. Meita dipitah lempang, di tengah dasieun aya kajadian anu teu dipikahayang. Saatos nepi arurang istirahat heula di warung. Arurang masihan cai minum ka Meita pikeun nenangkeun anjeunna sareng arurang oge minum bari istirahat heula. Lalaunan Meita mulai emut anu ngajadikeun arurang rada tenang. Tetelayeun anjeunna budak anu bisa ningali hal gaib. Sanggeus cicing sababaraha menit, arurang luruskeun deui jalan pikeun balik. Arurang sadayana balik ka imah masing-masing kalian aman. Sakitu wae di abdi Nami abdi Natasha Amanda di dia bade nyaritakeun carpon anu judulna Kakang
beuleun urang ka adik urang. Awal poe abdi gugas isup terus ngalakukeun kegiatan seperti biasa, mulai ti ngaberesan kasur jeung bebersih. Tapi akhir-akhir ieu abdi kenaura unggal isup udang siang jeung teu ngalakukeun nanaon. Dina hiji poe, adi abdi udang sare pas abdi kana sapu imah. Masih keneh ngucikeun panon, manehna ngaliwat ka tempat anu keur urang sapu tanpa ningali ka handap. Terus ngebawa debu anu geus dikumpulkeun ka cai tanpa ngucapkeun maaf. Akhirna urang ngarasa kesel ka adi urang gara-gara eta. Terus nyatan manehna, tapi adi urang ngalawan. Terus mama nanya aya naon, kusabab gana pisan. Urang nyaritakeun kejadian ieu ka mama, tapi cek mama, abdi berlebihan kami. Terus urang asup ka kamar kusabab kesel-kesel. Mama nyusul ka kamar jeung adi urang. Ngaramahan urang nya bisa ngamaafkeun adi urang, udah minta maaf, dan urang mah masih kesel. Akhirnya, tanpa eta, urang bisa ngamaafkeun adi urang, mama urang minta hampura, bisi urang ngarasa diperlakukeun teu adil. Akhirnya, urang duaan, aku deui, terus ngajukeun sasapu anu kali teu acan beres. Sakitu wae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi bade nyaritakeun carpon tentang pondok pesantren. Awal abdi lebet ka pesantren eta dina tahun 2020. Awal nama taya emutan hoyong pesantren dina nalika abdi masih SD kelas 6 semester 2. Abdi ditaras ku ibu sareng rama abdi bade neraskeun sakola ka mana. Aya kretek dina hate kanggo lebet ka pesantren. Padahal sate acana taya emutan hoyong lebet ka pesantren. Kumari lebet ka pesantren teh teu gampil seueur gogodana kedakiat mental sareng materialna. Dina nalika abdi SD, abdi kudu rerencangan anu sok bebarengan ka mana-mana. Nyaeta Najmah teras abdi neraskeun Najmah pas nuju di sakola. Anjeunna bade neraskeun sakola ka mana? Saur nama anjeunna bade neraskeun pesantren kusabab Najmah mah tos aya niatan kanggo lebet pesantren ti kelas 3 SD keneh. Salin ti abdi sareng Najmah sok bebarengan, abdi oge asok amung ka bumigna. Janten atas kenal sareng ibuna Najmah. Kusabab abdi sareng Najmah bade mondok, abdi sareng Najmah nyedes ka ibu abdi supaya bareng mondokna. Ibu abdi langsung nyedes ka ibuna Najmah supaya bareng melarian pesantren. Ibuna Najmah langsung ngarencanakeun survei ka pesantren dia dulu udah ngampa. Saat beresna survei, ibu abdi sareng ibuna Najmah langsung ngisian formulir pendaftaran jeung mentaskeun persyaratan anu sejenna. Waktu teu kalaos abdi sareng Najmah lulus sakola SD. Abdi sareng Najmah langsung meser barang-barang kanggo dicana ka pesantren. Waktu asa nyareleh hate deg-degan kusabab enjing abdi tos angkat ka pesantren. Tolami abdi sareng keluarga dugi ka pesantren, barang-barang nu aya dina bagasi dikaluarkeun kanggo dilebetin ka kobong. Abdi sareng ibu rama abdi diarahkeun kanggo lebet ka masjid kusabab bade ijab qabul sareng pimpinan pondok pesantren. Dina acara ijab qabul, abdi sungkem ka ibu rama abdi oge nyungkeun doa ti ibu rama abdi. Satos beres ijab qabul, abdi pamitan ka keluarga sateacan diacana ka kobong. Abdi langsung diarahkeun ka kobong, satos di kobong, abdi langsung beberes ngaberesan barang kanggo dilebetkeun ka lakat. Awal nama abdi teu betah sareng emot wae ka ibu sareng rama. Tapi alhamdulillah abdi tiasa ngalewatkeun rintangan anu aya di pesantren dugi ka abdi lulus pesantren salami 3 tahun. Sakit anu nu abdi dicapangkeun nami abdi Fauzi, abdi di dieu bade nyaritakeun carpot anu kamari ku abdi di danau. Judulna lomba paskibra. Di bulan Agustus kamari simkuring yang lomba paskibra di Kodim 0608. Tilu minggu sama meh lomba simkuring sareng rerencangan latihan unggal poe uwi sakola. Tapi biasana simkuring mah sok uwi heula ka bumi kanggo istirahat sareng nedah heula. Atos istirahat simkuring biasana disamper ku rerencangan anu namina Wisnu. Saatos disamper kuring biasana entah langsung ka sakola. Kuring biasana meuli heula minuman ka Ciuya. Saatos eta nembe ka sakola. Tapi saatos di sakola ge simkuring biasana salat asar heula. Saatos salat nembe latihan dugi ka tabu genep sore. Simkuring latihan nepi ka 3 minggu. Di 3 minggu eta teh aya kajadian anu matak teh kakhawatireun simkuring sareng rerencangan. Soalna pas waktu eta teh simkuring sareng rerencangan teu latihan di sakola tapi di luar. Kuring latihan di Cipas dugi ka tabu dalapanan. Pas di dinya teh aya kajadian anu henteu disangka-sangka. Rerencangan kuring ngadadak labu pas latihan. Kuring jeung rerencangan leuwas langsung rerencangan kuring diajak uwi deui. Saatos eta alhamdulillah rerencangan kuring sehat walafiat deui. Jadi enjingna tiasa lanjut latihan. Amin hiji sim kuring latihan di sakola. Dugi ka tabu 7 sabari didampingi ku pelatih sareng pelatih ti SMP 13 Batu Jajar. Sim kuring bungah nu sabab pasukan aya progres anu lumayan naik pesat. Enjingna harihana. Sim kuring siap-siap di Bumi Wistu lantaran sim kuring mondok. Saatos eta kuring indit bebarengan ka sakola. Dugi ti sakola dilanjut indit ka tempat lombana. Pas dugi di ditu kuring sarapan pagi heula. Selang waktu atas jam 11-an, waktuna sim kuring sareng rerencangan tampil. Alhamdulillah kuring tampilna lancar, sareng kuring ge kenging juara bina 2. Mungkin sakitu anu tiasa kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Adi Rika. Abdi di dieu bade nyaritakeun pengalaman pribadi abdi.
Awalnya abdi nuju belajar sapertos biasa. Kaleresan basa eta teh poe Salasa nu di mana eta nuju jadwalna basa Sunda. Guru basa Sunda nyata Bu Rami, lebetna ka kelas menjelaskeun tugas jeung basa eta. Saktosna menjelaskeun Bu Rami kaluar ti kelas duka ka mana. Abi ngerjakeun tugas anu dikeluaran ku Bu Rami. Santos kitu teu fungsi lila, abi narima telepon ti rerencangan. Ku abi diangkat ku margi ibu nuju teu aya di kelas. Ajeuna teh telepon nawaran bari fashion show. Ku abi tawaranna diterima sebab emang resep jeung tos cita-cita abi hayang kasus fashion show kitu. Selain emang resep abi oge nuju butuh artis, tapi ternyata tampilna di luar kota. Sanes di daerah Cimahi, nyata ka Jakarta. Abi wartos heula ka Ibu Rama diizinkeun atana pintena. Pas aya izin ti Ibu Rama enjingna dugi saat abi bener-bener ngajagi kesehatan abi. Pas poe Sabtu abi gugah bobo tabuh tilu kanggo persiapan babawaeun di siap-siap bade angkat. Da cenah jam 4:30 kudu tos aya di tempat kumpul nyata di UPI Bandung. Di Jakarta tabuh salapanan langsung make up dan pada tampil tabuh 12. Pas ninggalkan stasiunna, abdi rada deg-degan dari pamikiran abdi, eta teh ngan saukur show biasa. Efek acarana gede-gedean jeung sponsor laget di negara asing. Beres show sekitar tabuh 4 sore, langsung emam, pas beres emam menuju ka Pupotoan. Uing deui ka Bandung tabuh 6 sore pas azan maghrib pisan. Abdi ka bumi tengah wengi tabuh 12-an. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abi Salsabila Syafa Azra, abdi di kelas 11 Perhotelan Tilu. Di dia abi bade nyaritakeun tentang capon nu abi jieu. Judulna hiji poe. Di bulan Mei, di 2 minggu akhir, aya kajadian anu ngabekas dina pikiran abdi jeung hati abdi. Kusabab bapak abdi teh aya di kelas tanggal 20 bulan Mei di tahun ieu. Pas harita kajadian abdi teh aya di bule kusabab abdi teh les. Pas eta abdi balik ti sakola jam 12 pas les teh jam 5. Pas balik sakola abdi teh langsung ulin jeung babaturan abdi sabari nungguan les. Pas abdi ulin abdi ngarasa wae kudu balik. Tapi nate abdi teh balik-balik nepi ka les pas abdi ulin teh pikiran abdi teh tertujuna ka bapak abdi nu keur geureum. Pas abdi tempat les abdi geus ngarasa teu dengan HP. Pas abdi teh ngerjakeun tugas abdi ditelepon ku teteh abdi dikabaran cenah bapak abdi geus ka rumah sakit. Pas abdi dikabaran ku teteh abdi ngadeg-deg lantaran abdi sieun bapak abdi kudu naon. Pas tos ditelepon abdi buru-buru pas abdi tos di bumi eta tetangga teh geus ngarumpul di depan bumi. Teu lila abdi ditelepon ku teteh abdi tapi abdi nyebutkeun cenah bapak abdi geus aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi saya Aprila Bayu di kelas 11 Perhotelan Tilu. Di dia abdi bade ngacaritakeun pengalaman abdi keur persiapan lomba porda. Abdi tos gabung karate salami 6 tahun. Abdi gabung di Dojo Black Cross Bandung Karate Club aliran Swatakan. Alasan abdi gabung karate nyaeta kusabab abdi resep kagiatan anu dilaksanakeun di luar ruangan. Sareng abdi oge resep kana olahraga. Di karate abdi geus ngajalankeun loba kagiatan lomba atawa ujian kanaikan tingkat. Di karate oge aya TC atawa latihan gabungan. Abdi oge osok ngiring latihan di 3 tempat anu berbeda. Bulan Agustus kamari abdi kapilih jadi calon atlet Porda tahun 2025. Abdi bunga ngeunaan kabar eta tapi di lain sejen abdi oge kudu rela ngorbankeun waktu jeung tenaga abdi. Kusabab waktu latihanana ditambah berkali-kali lipat. Keur persiapan Porda, abdi dilatih di komplek TNI nyaeta di Armet. Abdi dilatih ku sababaraha sensei terutama Kang Jem. Latihan Porda cukup nguras energi kusabab latihanana jauh leuwih berat. Tapi hati abdi bunga kusabab berhasil dipercaya keur ngawakilan dojo. Abdi oge resep sabab jadi gaduh loba rerencangan anu barageun. Sakitu wae anu bisa abdi caritakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sediakan Muhammad Toha kelas 11 dia abdi bade nyaritakeun liburan ke rumah Nini. Di poe eta abdi sareng keluarga ngarencanakeun bade ka rumah Nini. Di mana nyaeta di Purwakarta. Jadinya abdi nyiapkeun barang-barang nu dibutuhkeun keur dibawa ka Purwakarta.
Anu pentingna nyaeta salah sahijina baju. Dinya abi teras milarian baju dengan sepatu. Sata acan kapangi abi dilarang semama balanja besar cemilan. Abi ini balanja dan menulis cemilan. Didinya abi ka toko kue. Abi bingung pada mesin online di kawasan keluarga. Didinya abi mutuskeun balik deui ka imah. Abi datanya naon wae nu cemilan nu di pika hoyong. Jeung abi balik deui ka toko meuli anu di pika hoyong keluarga. Jadinya abi balik ka imah deket nyiapkeun baju jeung sapatu. Jadinya abi istirahat Golem abi jam 11. Sekarasa abi gugah jam 2. Dan keluarga oke gugah tos garugah. Abi tuluy mandi siap-siap kanggo angkat ka Purwakarta. Jadinya abi angkat ka Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abi kan sisa sabila di 11 Pahatilu. Di dieu abi bade nyaritakan Cirebon liburan ka kebun binatang. Abdi sareng keluargi ngarencanakeun liburan ka kebun binatang. Tah datang libur poe Minggu abdi libur sakolana. Jadi abdi ngabisa liburan poe eta Minggu. Kuring jeung keluargi indit ka kebun binatang Lembang Pakcu. Eta kebun binatang teh terlalu jauh di bumi, jadi perjalananna teu lami. Abdi indit di bumi jam 10 ameh teu panas teuing. Kuring geus siap-siap indit, ibu oge nyiapkeun tuangan jam dibawa ka ditu. Terus nepi ka kebun binatang, bapak abdi indit kalotet tiket meuli 5 karcis. Terus abdi jeung sadayana lebet ka kebun binatang, panyata tempatna leutik bak ditempo teh meuni ageng pisan. Di ditu abdi ningali rupa-rupa sato dina kandang. Kuring age nempo singa anu di kandangna badak pisan. Ieu dibere engam nempo kandang burung anu loba. Kuring oge nempo bebek nu keur berenang di akuarium anu ageng pisan jeung warnana macem-macem. Terus abdi jalan-jalan nempo gajah dua anu keur di popotoan. Teu kungsi lila gajahna mere atraksi nu keren pisan. Ternyata gajah teh meuni kuat pisan. Abdi meuli tiket nu jang naik mobil jang nempo hewan-hewan anu dilepaskeun. Ditu abdi puputaran aya singa nu galak, aya badak nu dicari. Geus beres eta abdi engam, geus kitu abdi uwi ka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Wisnu Aditya Pratama. Abdi di dieu bade nyaritakeun carpon abdi anu judulna Hobi Jadi Impian. Tah, jadi basa kelas 1 SMP teh abdi ditawaran ngiringan lomba nyanyi ku rerencangan abdi. Awalna abdi nolak, da abdi teu pede ngiringan lomba, kusabab abdi teu ngarasa jago nyanyi. Terus tapi abdi oge sempat mikir kumaha lamun ngiringan lomba we kanggo pengalaman abdi oge. Teu paduli mun misalkeun bade menang atau bade eleh engke pas beres lombana. Nu penting mah abdi gaduh pengalaman heula. Tah, terus pas poe lomba akhirna abdi nampilkeun anu terbaik kanggo diri abdi. Saacan tampil teh abdi ngarasa gugup, tapi pas tampil alhamdulillah lancar jaya. Pas pengumuman juara alhamdulillah oge ti 20 peserta nu tampil abdi juara katilu. Anu niat abdi nganeangan pengalaman terus matok kana juara oge, tapi abdi ngadon juara. Kajadian ieu nyen abdi bunga pisan. Terus tina kajadian ieu oge nyanyi teh jadi hobi utama abdi. Selain nyanyi jadi hobi abdi, nyanyi oge jadi asup kana salah sahiji impian abdi, nyaeta jadi penyanyi terkenal di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan nami abdi Olan Punyasari. Jadi abdi bade nyaritakeun pengalaman labuh tinu motor. Mimiti abdi cerita Kemang pikeun nyekot dahareun di Bandung. Raya di Tegalan Pasar Baru. Abdi indit keluargi, abdi keur nyekot dahareun.
Sami indit ke Bandung, indung abdi nikah mesendana tila. Sanggas mesendanat, abdi langsung indit ke Bandung. Sanggas yukat tahareun, abdi langsung balik ka imah deui sabab pisaling. Di jalan balik, kuring ngalaman hiji kejadian teu disangka-sangka, nyaeta kecelakaan. Niat abdi rek mentang jalan, sabab lamun abdi indit ka jalan eta, panginten bakal leuwih deukeut. Nalika kuring ngalieur, kuring teu ningali aya mobil di jalur anu hoyong abdi balik. Da bade ngalieur, kuring ditabrak mobil di tukangan abdi, jeung bodonan tengah hurupkan lampu sen motor. Kuring murag jeung dahareun ka sisi jalan, serta abdi dibantuan ku tukang parkir anu aya di TKP. Supirna turun dina mobil, ningali kalian abdi anu lemah sareng panik. Supirna rek ngagentesan pulangan anu dibawa ku abdi ku atos, tapi abdi nolak. Urang silih hapunten sareng teras jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Jalan Sari, abdi ti kelas 11 perhotelan dulu. Jadi abdi bade nyaritakeun tentang pagi abdi nu pinuh kebahagiaan. Esuk eta teh saperti biasana, abdi kan hirup udara nu segar. Abdi udang kalayan seri, hate pinuh kebahagiaan jeung syukur masih dipasihan kesempatan ningali dunia. Kalayan sabar, abdi langsung gugah tina rancang abdi. Indung abdi ngucapkeun lagu enjing ka abdi anu mantap abdi bunga jeung semangat. Kahaneutan sapertos ngabekas dina hate. Basa abdi keur siap-siap bade indit sakola, indung abdi teh abdi sumping ka kamar abdi. Masihan abdi tuangan kanggo dibawa ke sekolah. Saenggeus abdi rengse, abdi kumpul di pawon jeung sakola warga. Bade sarapan bebarengan. Saenggeus dahar, abdi indit ka sakola, abdi pamitan jeung keluarga. Namun abdi indit sakola biasana sok dipasihan bonus jajan, kadang mah sok bunga pisan. Abdi teh bari nungguan babaturan ngajemput, kadang abdi bari cicing teh sok ngomong sorangan. Hirup teh ning teu saukur ngeunaan ka hayang ngumpul, kadang mah sok dipikiran ngeunaan PR sekolah. Sapada sarencangan abdi sampe, abdi mangkat bebarengan naik motor. Dinu motor teh urang sok ngobrol santai tentang sekolah dan abdi naon wae anu diobrolkeun. Kabungahan kuring teh teu biasa diungkapkeun. Ku bacak-bacak. Sabab kuring pohara bersyukur masih bisa nempuh jalma-jalma nu abdi ditanyaan. Kabungahan deuna oge bisa dipasihan kesempatan bisa kumpul makan bebarengan jeung oge indung abdi nyiapkeun kadaharan yang abdi bawa. Sakitu wae carita ti abdi nu teu nyambuteun aya kesalahan. Wassalamualaikum.